masih kene aya nu handal, aya nu kene nu handal, aya nu aya kene anu gagah. Urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil. Urang ngadenge kitu Saddam Hussein. Udang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin. Kuari lumayan, lain lumayan. Najed ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih kene eksis, masih kene hebat, masih kene luar biasa. Nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir. Geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah, pokona hancurkeun. Geus sabaraha negara nu diacurkeun tanpa pamrih. Geus puguh Irak, sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran, tetep bae bakal jasa. Bakal dibom ku Amerika, moal mang-mang deui bakal jasa, tinggal tunggu waktuna bae. Mantaknya nama daripada lemah, maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae. Mulai ti kuari dididik budak ti SD kene supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Oke beres itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataral ladzina fi qulubihim مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Wallahu a'lamu bimuradi. Fatara maka ningali sira Muhammad alladzina ingong akeh kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utai gering dha'fu tiqadin tegese lemah pertekadan. Abdullah bin Ubay al-Munafiq ya Abdullah bin Ubay al-Munafiq kang munafik yusariuna ala aga-agaannya alladzina kababihi min dalam Yahud dan Nasrani dan Nasara fi mualatihim tegasaing dalam asia-asian ing Yahudi Nasara yaquluna ala ucap ya alladzina fi qulubihim maradun muta'adzirina ana lakang sasadu kabeh saking mualat nakhsha tusibana ing labana akhsha wa di ingsun sadaya tanganani na ingsun sadaya dairatun apa bencana yaduru bihadaru kang muter biha kalawan dairah apa dahru ben apa daru zaman alaina ing atas ingsun sadaya min jadabin saking paila au galabatin atawa dan lindi walayati Muhammadin lan lale orana sempurna apa perkara Muhammad tu palaya miruna maka ngaembargo atau ngabekot aya Yahudi lan Nasrani na insun sadaya atau maka orang ngayakeun papanganan ya Yahudi Nasrani na insun sadaya qala ta'ala ngada Allah ta'ala Fa'asallah maka manawasaf Allah iku yantankan ya Allah bil fatih kalawan ngamenangkan bin nafsi tegese kalawan nulungi nabihi kalawan kadue nabi Allah liazari dinihi kena ngalahirkan agamanya Allah amri minna indiya atawa perkara kang tetap saking sanding Allah bihat kisatil munafikin kalawan ngabuka ada ngarumpakin tutup wongkang munafik kabeh waktu dhahib lan kama melehe iya munafikin wa yusbihu magadadi yang munafikin gabe alama asaru ing atas barang kang nyamarkeun yang munafikin gabe piang pusim dalam pirang awak ing dalam pirang atine munafikin minasyaki yatana saking mang-mang wa mualatil kufar lan asia-asia ing pirang-pirang kafir nadimina iku kang kaduhung kabeh. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ
aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Wallahu a'lamu bimuradihi wa yaqululan ngucap bi rabbika lawan dan baca ropa istinapan ala istinabi wawin waduna kalawan wawulan orana wawu wa yaqulu atawa yaqulu tapi nasbi kalan kalawan dan masana aslan dan baca nasab aqtufana dan atau bakana ayati ing atas lapan yatia wa yaqululan ngucap sapa alladzina wa amanu kang padang imankeun ya alladzina kabeh li ba'dihim kalau setengah ya alladzina iza hutika satum tatkala den langgar opo itu tutup ya munafikin ta'ajuban karena ada ta'ajub ulai anda tahu-tahu kila samudayane wong alladzina iku ngake aqsamu kang pada sarumpaya alladzina kabillahi Allah jada imanim kalawan nemen pirang sumpah ya alladzina goya tajhadim kalawan katog ittihade atau nemen-nemen alladzina fiha ing dalam iman innahum lama'akum ing satune alladzina ikut tetap sumertan sira kabeh fi dini dalam agama wala ta'ala ngadaw Allah ta'ala illa fal habitat a'malu habitat lebur batalat tegese batal au fa'amaluhum pirang-pirang amal alladzina salihatu kang salih fa asbahu maka dadi alladzina sariqu dadi alladzina khasirina iku kang tuna kabeh di dunya ing dunya bil fasihati bil fadihati kalawan dan memeleh al akhirat dalam akhirat bil iqabi kalawan dan siksa kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan larangan keras antara mukminin jeung kafirin aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani ulah bersama-sama ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususnya kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali sebagai pemimpin-pemimpin pengurus-pengurus ulah bae sama-sama nyana mah ba'duhum auliya'u ba'd sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh deuk ngahancurkeun Islam tiba heula terus datang ka kuar huhahehe ge tetep deuk ngahancurkeun Islam di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang di Amerika nage Islam teh aya di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna di Jerman Islam aya di Perancis malah keur masjid ayeuna di Perancis ieu hese dileungitkeun moal bisa tuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat kakara geus pasantren kos kieu aya bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji geus kabawa arahna ka liberal ka ditu geus kabawa ka kapitalis ka ditu eta kakarak terjadi kiamat kuari mah paling kacau-kacau bae kacau mah pasti jasa tapi masih kene aya nu handal aya nu handal aya kene anu gagah urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil urang ngadenge kitu Saddam Hussein udang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin kuari lumayan lain lumayan najed ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih kene eksis masih kene hebat masih kene luar biasa. Nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir
Geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah, pokona hancurkeun. Geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih. Geus puguh Irak, sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran, tetep bae bakal jasa. Bakal dibom ku Amerika, moal mang-mang deui bakal jasa, tinggal tunggu waktuna bae. Memantak nyana mah daripada lemah, mendingan terus bae ngalawan, sebab lemah jeung gagah terus dibom bae. Mulai ti kuari dididik budak ti SD kene supaya resep perang di Iran mah, sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Oke, beres Iran, Cikupa tuh. Panggilan nama lodar orang Cikupa pokoknya. Sebab didiknya aya citra, nah eta pusat namanya. Masya Allah. Di ditu maka senjata anu ampuh F-150 ari urang Cikupana make pepletokan cake. Makaning takal rawakna geus eueuh. Geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha. Nah ieu lain lalagaan ieu teh. Diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat. Lain lalagaan ieu teh. Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagonnya ngarobrol musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha triliun nya ngabeakeun danana jang kristenisasi Indonesia ya, tapi tetep teger bae. Maut ieu col muncul deui. Maut ieu col muncul deui. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin, sangkilang bobrok nagarana, rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana nagarana, pemerintahanana, rakyat tetap anti Amerika. Kaje deui kumaha ge, nu penting mah sarolat, gararaji, ibadah geus biasa kitu. Pokona mah kayak ujung-ujungna mah tenang we, perang we kajeun kumaha. Yakin jasa ieu mah perang jasa, yakin jasa. Lain 100% deui mah 100 sama 100. Ieu perang jasa ieu mah kumaha teh perang atuh. Ndek kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal, ai rakyatna masih kene make Quran. Berarti pajiin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika, dibere, dididik, ditanggal liberalkeun, deal ngaranna. Tetep bae datang ka urang disengsirikeun ku santri. Bergerak sia di ditu mal bisa. Haram marhaba, bidah marhaba, malah embat marhabana. Dicelinyana deui. Teu bisa kajian. Indonesia heran ya. Heran. Nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teh, tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah, geus ku Persis, geus ku PKS, geus tita ulah malah make sapeker ila hadarati. Sial cek nya teh. Tetep bae teu bisa. Bingung di Amerika geus triliunan. Ieu teh misionaris lagi anu di Belanda, nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam. Anu di Bandung nu kuari keur ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa, termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa, dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi tipatikan ti Roma ka urang marah asup Islam. Aya naon ieu di Indonesia luar biasa istimewa, alhamdulillahirabbil alamin. Seger bae di Indonesia, komo muludan mah dog beres mawa berkat seger. Kita bisa dilegitkan, kita bisa. Mata kalau mau nanyakan pasar Cikupa jeung pasar Kemis, iya sih iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Mulud. Datang ka cau nu petot beak kabeh. Berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus pokona. Nu disebut cau hansip teh beak kabeh. Ieu berkah Mulud. Insyaallah. Eseun di Indonesia mah lain lalagaan, sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelma letik, kemudian nyana teh diutus ku patikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia, kristenisasi modalnya na bae miliaran encan ti ditu tep dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam. Nyana kuari ngomongna Islam bae cak nyana teh. Jangan sekali-kali ikut agama Kristen, salah itu ceknya.
Salah komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage. Salah total, orang yang masuk Kristen itu salah. Sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Lalu dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi. Timemeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya kitu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli, dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan, dicerca langsung harus dituhankan. Tak iya anu besar besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel. Tak eta teh anu trinitas. Bapa adalah Tuhan, anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung katanya Tuhan itu kan satu. Maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran eta tilu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya tilu. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia. Jangan ieu jangan mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkolkeun. Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula ngiristeunkeun Indonesia ngomong salah itu coba gedengekeun pidatona. Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun, geus dilain-lainkeun. Aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya, tidak berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranana deuk ditimbulkeun deui, sedangkeun cak Kanjeng Nabi la kaisara ba'dahu eueuh kaisar sabada paehna kaisar. Tidak ada cak Kanjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti. Tidak ada Kisra setelah mati Kisra. Cak Kanjeng Nabi bener ti Kanjeng Nabi eueuh kaisar jeung eueuh Kisra. Nah kadieu kakaisaran teh bahasa Kanjeng Nabi kaisar, di urang mah kaisar. Kekaisaran teh geus mantap hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja. Itulah disebut konsili. Konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja neuk ngaburkeun Tuhan anu asli. Terus timimiti kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Nah setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar. Nah, kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa. Anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyanana Paus na coba. Nu kunyana diulah-ulah, orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ayeuna hudak. Bingung nyana, jadi jelema suci hayang tapi nu ieu hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah guys kendai mah urusannya anak dek nipu orang mah, dek nipu Al-Quran, dek nipu mukminin urusannya anak. Urusan orang mah urusan orang baik. Orang mayoritas Islam di Indonesia sing ada la tatakhizu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia. RT ulah Nasrani, RW ulah Nasrani, lurah camat ulah Yahudi Nasrani, bupati ulah Yahudi Nasrani, terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani, teu pernah aya presiden Yahudi, teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Aduh, lebih parah tuh. Boneka-boneka aya di urang teh. Kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadarnya hobae. Asalnya hobae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta, ku bule. Nu kuari mah hideung. Tah di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an. Liberal ke kapitaliskeun ye negara teh
maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi. Nah ieu demokrasi teh kos kieu ye ya dengan hak asasi manusia HAM teu anggeus urusanana tetep nu gede makin gede nu leutik makin leutik nu gede ngegelek ka nu leutik nyepak ikut ka nu leutik ieu adalah HAM kos ieu urusanana sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an, malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun, nu taun ieu mah kieu, taun itu mah kitu. Buatan manusia eta nu ku urang dipercayai. Ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah, urang kurang percaya. Kurang percaya, ngomong doang percaya, buktina teu dilaksanakeun. Buktina teu dilaksanakeun ieu teh. Eueuh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim. Berarti negara orang teh bisa disebutkan negara bok-brok. Jadi bok-brok bin. Itu negara tapi orang nama alhamdulillahirabbil alami di tengah-tengah kebok-brokan negara lantaran nyata make Al-Qur'an berarti bok-brok teh make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebok-brokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh. Anu geus 12 kali jadi wali teh. Wali ayo dijadikan ulama sholihin loba sholihin dan lain-lain sebagainya. Iyalah di tengah-tengah kebok-brokan negara tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an bisa ngajelaskeun Al-Qur'an bahkan anu make mah ih kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah geus tereh paeh kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal bejeun teh yang sia teh urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal paeh nu geus banggeus loba tadi Indonesia mah nu kos karah ditu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai kula mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutikna mah nyana kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain kieu didikan awal nama basic nama jadi teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tak bae eureun jadi bupatina atawa geus kolot masih kene ngan geus kolot merenung nya eta kos kitu teh hese lain lalagahan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun di monopoli ku nyana sabodo nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing hade nu nyahoan ka alif jabar abe jabar ba aba min jabar ta jabar ta mata sing jare sia jabar sia mata sia sing hade ta itu kene bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah kerbok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeg ngeunaheun lalugina teu pati haradang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu urusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang luasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto tah putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam bari geus ada perintah batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu nah iyalah ulah sakali-kali deui nyen pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumal
jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim. Sedangkan cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim. Sing ada urang teh ulah termasuk jelema nu zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan, aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun. Seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik, tah ieu bakal kadeu nyanang kegegeraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani. Nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun. Yaquluna ngomongna nakhsha tusibana dairah tempan urang kabehan besi kakenaan ku bahaya ku bencana. Lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha. Sedengkeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas can sampurna kakarak endek agag-agagan hungkul lah mani nyalindung ka nu jelas bae. Ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit. Cek sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq. Ketika teh Ubay Abdullah bin Ubay teh ngobrol jeung Ubadah bin Somit. Begitu ngobrol cek manehna kieu. Ubadah jasa bener nama iya urang tepuguh dipimpin ku Muhammad perang sanggesa perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh urang diembargo pan ku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun ka dituna urang paila hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit papan Yahudi jeung Nasrani. Lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang. Geus aing mah kajen kumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae. Kajen kumaha ge tetep bae. Eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu. Cak Ubadah bin Somit teh teu kitu. Cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajen kumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula. Geus lila hirup jadi Yahudi. Geus lila kula bergaul jeung Nasrani. Jadu jelas urang teh ngan saukur nindes doang. Ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad, tetep bae. Aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani. Kuari mah aing mah deuk berbalik. Aing deuk jeung Muhammad bae. Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi. Kieu hampura Kangjeng. Lain kunaon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu. Tah ieu mah kula sakadar bebeja. Kula mah ieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kajen kumaha. Tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi tah caknya na teh caknya na munafik aing mah kajen kumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar pablon da Abdullah tah eta teh keur diperbincangkeun gitu Kangjeng Nabi pan teu nyahoeun maka turunlah ayat Fataral ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeraan bae dedeuhan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeule jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyahoan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsha bari mentah hampura ieu ka Kangjeng Nabi kami berbalik na ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik da ka rombongan Yahudi teh ieu kami teh rarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres teh disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pan dikucuran sedengkeun wala yatim amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah
engke kaditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar minum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah hilu ka rombongan Yahudi tarolol. Tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik itu belok ka Belanda loba jasa. Loba jasa anu tadina bangun tegerdak bade beres susu doang susu. Dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara. Teu saeutik eta nu kos kali itu prajurit-prajurit teh lah aing daripada pae berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu mah eta ge aya. Teu saeutik teh diulangi kos karan itu masyaallah. Ya kari atuh kiai ge sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae. Panggil ku Golkar. Dayana ieu bae. Juga naik panggung. Hidup. Nu kamari mamawa takrib. Nu kamari mamawa riad, ku hari mamawa anak map. Hidup. Pan eta teh ngahidup-hidup liberal ngaranna. Nu mantap kiai ararembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran aya sapopoe nu diceklan takrib jeung riad aya di panggung hedo sakala tolol teh kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik ka nyana sok mikiran kunaon nya caca aing cenah maca kitab kitu-kitu keneh ngajelaskeun kitu-kitu keneh hate sia kiai goblok emang golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu pan nu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup Allah nalekeun tolol tah budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol tah kiai itu ngelain kiai ona memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial atuh kumaha tah hidup-hidup kos kitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riad kebelah dituna nu urang dibaca tadi kebelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna kujana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tah mantak teu percaya ke masyarakat rukun wudu nu kaluar ti sungut kiai Golkar teu laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahan nya marah tinggal marah aja teh Allah nu teu ngalakukeunana sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik ge ngisingan hitu tantut budak leutik hitutan besi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti ka dituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun gitu teh mun dijerokeun mah ku urang jangan aing mah sia katipu nya ge henteu ngan katipu sia teh yaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan saukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu teh cenah meureun teh mah zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zaman SBY iya pada baik ge iya ge, orang beda. Emang konon siapa? Aduh, juri kurang mau numpak kuda berkadi. Aduh ya isi mah kedel ngebengong konon ge. Orang iso ya. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Tah, namantak mangga bae endek mah. Ulah urang benar sebabna aing disarekan ku atuh ku Gusti Allah. Los ya arendek. Los aing endek mah. Hayuh bae tuh sia. Ngagugulung nu kos kara itu. Qur'anna dibacakeun ka santrina, tapi nyana hayu-hayu hukum-hukum menang manusia. Lamun nyaon kiaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disebut. Isin atuh. Oh,
dibawa dipapagkeun make sedan. Dihidup-hidup ku masyarakat, hidup kiai. Wah, aing hebat cek jalan dair. Naik kiai, hidup nomor 2, hidup. Khairul umur awsatuha cek jalan dair. Bagusna tengahna, aing awewe nu tengahna aja. Tolol teh kiai. Aduh, sagada dipapagkeun dibere 3 juta. Eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun. Mentek teu percaya. Lah daripada aing santri nyeun yayasan aing. Emang orientasi ka dunia bae terus. Pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajian kumaha ge. Sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah eta mah rada deureuh suka kitu mah. Eta nu pelampiasan. Santri aing baralik aing mah manying nyeun yayasan. Cek Allah tolol sia. Lain tobat ka aing. Endahan aing gogolong geus beuki acur bae terus bae. Beki bau. Bau maknawi, aya diamban mah tuh make minyak zeungi. Maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kana bau-bau. Teu karasa lain tobat tambah leleb. Amun deuk make Al-Qur'an atuh bacakeun. Geus, ngaraneh bae ka ditu. Tah nu sakola nu karuliah, los kana ditu. Sok saya terus. Kendaraan moal kebeli paling 1000 tahun doang. Terus, ayo santri-santri teh ulah, ngadoakeun bae supaya aman. Ayo kudu milu. Aduh, aing liwat dari tetet. Ayo kiai sorban make udang-udang. Oh, ieu mah liwat keur kampanye. Kula mah liwat deuk kayak gitu mah terus make sorban, make jubah deui. Jubah mah para di salat, kiai tolol. Kula sering beri jadela. Aing bau kasih eta ya. Bener aja acak-acakan tadi. Acak-acakan langsung acak-acakan tentang Allah atuh. Lantaran lain di hati, lain di sumut. Beres di kos gitu. Islam mulai kiai nu hidup-hidupan kos gitu, teu kudu didoakeun gua saja. Uji ajur sorangan. Nafsan tusibana dairah. Kami manumantak nadukung Yahudi ge lantaran rempan bersaya bencana datang. Paila tea eleh perang tea sedangkan nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin. Geus kaditu namun kami aya kasusahan falaya miruna mualaya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami diembargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu. Mentak cek Allah fa'asallahu ayati bil fathi aw amrin min 'indi. Maka manawa Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti. Jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain mamanawiyanan lain ngan bahasana bae fa'asa Allahu ayatia padahal manana teh yakin jeung pasti fa'asa Allahu ayatia pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kamenangan. Lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkeun agama telurak lirik kana dunia telurak lirik kana materi telurak lirik kana makhluk fa'asallahu ayatia bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun basi jasa ieu teh fa'asallahu ayatia bil pati ngamenangkeun lantaran Kanjeng Nabi Isari diri keur ngajelaskeun keur ngaopenkeun keur